Kalau kan nagih tuh caji can hasil urangna. Nagih borak ka inget kana nagih, urang keur inget kana nagih aya mah sabada teuing lah duit teh. Naon ibu teh kadua kenaon? Aing kena ka imah syarah heula ya. Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Aing jauh deh imah teh. Ya syarah nanya. Capek Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teliar. Hai buru tadi. Buru. Lain buru-buru. Ya, pagi deh dia. Aing bete kedatangan caji ka imah. Kumaha cenah? Aing sugan trek lagi di kontrakan. Terus? Aing seluas nya. Heeh. Teh keneangan lanceukna cenah teu balik-balik. Ayeuna. Ti saprak dibere duit ku urang teh anu gopeh eta mah yakin manehana duit tu ti urang mah kabeh aku eta mah. Masalah. Aing bieu sugan trek lagi kontrakan. Jadi kumaha teh ayeuna? Ieu masalah bisnis jeung urang. Kala iya teh nu rek meulina teh kan jauh. Jadi urang teh can ieu hargana can jadi. Oke, jadi urang kudu ngobrol jeung Haji Udina. Kudu ditinggali heula ieu surat-suratna. Jadi kudu dipastikeun heula. Terus silsilahna ieu bisi kana sengketa, bisi kana jeung dulurna naon tah. Lamun geus aman ke urang geus ngabaran kan rek meulina. Kasugana tuh didinya bari neangan. Urang mah kieu we ayeuna namanya. Geus lah nungguan di dinya we. Masalah ieu mah lahan mah gitu. Masalah bisnis lahan mah. Aduh, aing HP tinggalin euy. Palingan asa jam pring. Aing mah. Dia tadi cas. Malahan di imah juga. Di imah malahan. Caji teh telepon teh HP aja dicas ku nanti orang langsung memang kat ka dieu. Itu pararugu euy itu mah HP teh yang balik lah. Sukanya. Suka. Siap. Ayo nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bicara rapi ting si AA balik teh ka mana jelema teh? Ka dieu teh nya. Sopi itu kalebak di jelema teh. Itu pinah hurung jelema ka mana? Ieu kunci di luar. Jelema teh. Ka mana leosna budak teh? Pasti di dia pasti di dia. Bu. Si Ate balik wah. Wah. Urang di daguan. Aduh, otak urang teh kalebak oge. Kumaha atuh nya? Tadi teh urang teh. Ka mana itu jelema kamari aya wah? Saha? Nu kamari ngontrak di dinya teh ati taneangan ku ibu teh eueuh tembusanana teh nelepon teh naon jelema. Panggih teh ka imah deui jelema teh. Saeuna kudu ka mana urang? Hayu jeung urang neangan deui. Hayu atuh. Astagfirullahaladzim, iya jelema. Usaha hante ngadeng gitu nya HP. Ada bisnis tanah mah teu ngapoe. Kontrakan aku udah dibayar ngabulan. Engke. Naon ieu teh? Apaan kamu tadi titahan neangan si AA? Geus neangan kalebak ditu nya di papai, ka warung eueuh. Terus ka imah si Sorai teu apaleun. Telepon teu? Udah tuh kuota urangna. Aing mah menikot ka. Kumaha tuh? Boga. Can balik emang? Heueuh nya eta. Terus kumaha ayeuna? Telepon ku ibu. Mau daekeun ngangkat. Terus sampai dia telepon teu penting. Di telepon oge da sarua teh diangkat sugan teh balik urang ngetak ka imah lebak teh sugan sare jeung urang. Ayeuna di tangan ka mana tuh? Teuing eta kumaha tuh nya? Sok atuh telepon deui. Ya itu boga kuota panan. Sok eta bisnis tanu. Apanan can cair-cair itu. Kumaha bisnis Kode we unggal jelema tah 20.000 pulangan. Aduh, pulangan yang beli kuota. Pulangan mah 1.000 atuh. Itu boga duit. Kitu wae unggal papanggih jeung urang. Urang neangan ka warungnya. Heuh jig lah. Happy orang bari neangan pi, orang bari meuli gula beak gula.